Sholat asar, kantun boboan, nyepeng HP, nikmat pokoknya mah. Si Mang terus di mana? Sholat asar. Oh, di masjid. Ya heulah, urang teh kudu inget kanu kawasa. Mang tenang. Walaupun urang ayeuna keur dagang, karena naon kitu kieu geuna lamun ngadenge sora adan mah kudu ka masjid urang teh. Mun saya kitu mah abi. Sholat san. Acan bugu abi deh mutan ku Mang Baso. Sholat lah. Jauhun. Ngan abi teh kan ieu ngage calana pondok, Mang. Terus Punten rambut sarungna atuh. Kan abi bade salat teh. nambut sarung kumaha? Abi kan teh nyanak ieu sarungna punten. Nambut teh. Giliran aing. Mang tadi acing kita. Pan abi bade salat, Mang. Kabina-bina teuing sarung-sarung wae jenengan kuat Kang Injem atuh. Nun pisan, Mang. Kebalikeun deui ka ieu mah. Abi tos kaimutan salila ieu teh abi teh. Jalmi penuh dosa, penuh salah. Ya heueuh atuh lah. Ayeuna si Mang tos ngemutan abi salat karena ya rukun Islam teh kan aya 5. Hiji naon, Mang? Sahadat, 2, sholat, 3, zakat, 4, puasa, 5 munggah haji. bagi yang mampu. Bagi yang mampu eta teh. Nah, abi nambut sarung karena abi bade salat karena ibaratkan ieu botol. Upami jalmi teu salat ibaratkan ieu. Ieu botol. Ieu teh naon? Wadahna minuman. Mohon. Kalima naon? Munggah haji. Munggah haji, Kaopat puasa. puasa, Katilu zakat, Kadua sholat. tuh, Mang. Lamun teu salat ieu botol ragag. Ya bener nah oke nya. Tah, Mang. Ibaratkeun kieu munggah haji bagi teu mampu. Tuh, ieu masih kacepeng. Nah. Tuluy puasa bagi yang bisa dan mampu. Ieu masih kacepeng. Zakat. Bagi yang mampu. Ieu masih kana kacepeng. Tapi upami jalmi teu salat ninggalkeun salat tuh. Teu kacepeng. Nya matakna eta urang teh eksa kumaha sibukna eksa kumaha eta nagenan urang teh kudu sholat. Matakna abi kalarasan terus kaimutan ku Mang Baso. Jadi abi bade salat, ieu ditambut telah sarungna. Ngan jigra sholat ka ditu. Sakadangan sareng kopehan. Berapaan abi teh jabrig, Mang. Upami salatna rambut jabrig kan teraos. Kayak kana rambutna kana kening. Tuh. Nah, kumaha ge abi teh tos di kebon, Mang. Acuk teh, ieu teh kalotor. Terus Abi rambut sakantenan kaosna. Punten. mah jeung baju-bajuna deui sakalian kumaha. Kotor atuh. Kan salat teh kedah ngangge pilihan anu bersih. Ai Mang mah datos salat dijamin bersih. Nya jeung baju-bajuna. Mohon. Abi salat heula hatur nuhun. Nya Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener nama bener. Tapi mah pake anak nepikeun ka diuculan kieu. Dasar aki-aki edan cek aing geuna. Nu burung.